Oke. Da ari di tonggoh mah pangaosan teh sok aya motif lain, sok aya grup morfin. Apa morfin? Moropincuk. Dibagi pincuk bengnya balik. Jadi D nu kaopat dahari. Tah di dia mah geus aya teuing belah ditu. Gitu. Anu kaopat nang tong lain urusan abdi. Jeung binunik we eta mah urusanna. Da di ditu mah tadi geus ditawaran memeh naik oge. Sumpah kerek dek gek ya jeung sarombongan yo sor diasorkeun nu haraneut keneh. Ngan lapar sakumaha lapar ge ditalorak ku barudak. Hiji keur mah jauh kanu boga hajatna, kaduana bisi da dina pikiranana ngaji geus dibere dahar geus panto dikunci kuring dek nyusul ka mana. Metak teu ditampa hayang oge api-api seseubehan. Tadi teh alasan weh isin can gaduh damel. Jadi nu kaobatna teh dahareun mun aya. Tah tugas ibu sakitu, hiji datang, dua diuk, tilu dengekeun, opat lamun ke aya dahareun dahar, atuh eueuh mah meuli we sorangan. Ya. Tah keur ustad pade na teh jadi genep. Hiji datang ikhlas mana ridho galih wening ati anu suci abdi datang ka dieu. Sumpah mangwawan kuduna penting ayeuna teh abdi ka Bogor. Cing sumpah. Kuduna ka Bogor. Ngabedokeun acara ka Bogor. Dibulak-balik sabeurang sapeting jeung nu jadi pamajikan diobrolkeun jeung barudak dibadamikeun. Akhirna diambil kesimpulan tadi jam 5. Dekna nahaon aing ka Bogor nu ngonang eueuh. Acara teu boga. Mending aing ka Tanjung. Mending ka Tanjung Sari geus puguh di ditu mah dulur. Ngadeprok ngonang ngadeuheusan mata kitu ge meureun geus siap sadia sapati-pati nu ngonang dek di jam. Geus neng abringkeun barudak mending urang ka Tanjung. Datang ka dia datang. Pinu acara teh. Ya. Minggu hareup ka Malaysia, diundang ku Raja Malaysia, nyunatan incuna anu kemar, si Upin Ipin. Gaya atuh calung aing mah ka Malaysia nabeun lagi. Diundang ku Raja Malaysia di Johor. Nyunatan Upin Ipin. Datang. Nu kadua diuk kursi megah. Eta mah citos 250.000. Ieu mah 2,5 juta. Mun dikreditkeun jadi 5 juta. Diuk, gek diuk genah. Tugasna. De anu katilu dakwah. Bisa teu bisa, lancar teu lancar, bongan sanggup. Wayahna kudu dakwah. Lamun salah entong nyalahkeun ka abdi, salahkeun nu ngonang. Nah atuh make daek apan dibayar. Dekna teh dakwah. Raskin bulan kamari aya 3 kilo ewang, bulan ieu aya 2,5 kilo pajar teh diliwat ku RT. Padahal pikir ku akal nu sehat meureunan susut ti bulogna. Bari jeung apan RT mah sakadar ngabagikeun. Cing sabar Pak RT. Lamun aya nu kapalingan di hiji tempat sokna nanyakeun saha RT na, padahal RT teu milu maling. Padahal RT teu maling. Pak RT. Aya deui parabola, apa parabola? Parawan bobol ti heula. Sok geunyleuh nanyakeun saha RT na, padahal RT teu milu nyolok. RT mah teu milu bekaskeun teh meh teu setruk. Aya deui
anu hajatan namah dangdut jeung kasidahan ku pamuda di jarogedan jogetna bari jeung mabokna bari jeung udud puhut celina kasunut anu akhirna garelut atuh gempar ngajehjer nepi ka aya nu modar sok nanyakeun saha RT na padahal RT teu milu neungeul RT mah teu milu teh Allah Ustad batur mah nu ngadoakeun RT Allah kuring hijinya RT anu bongkokna ngan ukur bengkung mun baheula zaman idangan kuasakan sok dibere sote leuwihna buruhan ngabagikeun ayeuna mah da idangan lagi ku mie eueuh teh baheula sok menang pipiti sote tamahna aya deui anu maot batur mangararabing nepi ka ngarurebkeun ari RT teh hadir pedah RT muriang sok pada ngaromongkeun padahal RT mu lain diomongkeun tempok si teh jurig RT lamun lain niat pangabdian moal aya daek jadi RT leuheung masyarakat nu ngagarubu dibagikeun ka keper keur ngomeja lanu datang teh tiluan atuh RT nu pahibutna mudah-mudahan Pak RT pangabdian teh sing jadi gagang rahmat ditulung Allah Subhanahu wa taala lamun dadasarna lain ibadah mah moal daek jadi RT uyuhan aing daek jadi RT perih RT hirup teh Ibu bapak hadirin sadayana tasyakur binikmah dina ieu wengi teh acarana khitanan beda-beda judul da aya anger we eusi-eusina mengaji sepuhnya aya pangajian hitanan pangajian pernikahan ayeuna keur musim pangajian walimatus safar kaditu kadieu anger we eusi-eusina mengaji di urang mah dibeda-beda sote ngaranna da anger eusina mah ngaji keneh ibu osok di dieu pangaosan mingonan di masjid osok dinten naon dinten minggu kade bisi ajaran sesat pangajian mingonan dinten rebo pangajian mingonan mah kudu dinten minggu di mana-mana nah sok aya kacaritakeun jumaahan poe ahad jumaah mah poe jumaahan disebut lagi itu jadi lamun ngajina poe salasa salasaan eusi nama ngaji angernya khitanan ibu hadirin sadaya bagian tina tugas anu janten sepuh kanu janten putrana bagian itu aya 3 anu pokokna nu kahiji kudu mere nami anu sae ieu pun adi namina teh luar biasa namina teh Andika Tri Permana ayahandana Wawan Permana ibuna Ibu Nunik Nursiana berengaran nu alus ceuk Islam al ismu doa ari ngaran teh doa contoh aya budak ngaranna Muhyiddin aya Muhyiddin teh artina tukang ngahirup-hirup agama 10 kali eta budak dina sapoe digeroan Muhyiddin ngadoakeun cek urang barat mah apa arti sebuah nama padahal Islam mah boga arti cing alus ngaranan budak teh ngaranan cing hade sesuaikeun jeung zaman budak awewe lahir dina tahun 2015 indungna moal tegaeun di ngaranan Cici atawa Ici paling banter jadi Ice sesuaikeun jeung zaman narek tega urang ka anak di sakola di absen ku guru TK na Andika Tri Pratama cung Muhammad Jalaluddin Rahmat cung Asep Abdul Aziz cung tempo teh giliran budak urang Ici dek tega ka anak
Cing hade ngaran anu alus pada hayana keur ngetren si Uber ngaran budak disesuaikan jeung zaman disesuaikan cing alus ti ke tengah nu hade hayang hade tina Al-Qur'an ngaranan budak ngantong samarangan tanyakan ka ajengan bisi salah ayeuna ramai na TV ngaran jelema syaiton coba nya urang Purbalingga gehel teh jelema syaiton anu urang Lampung teh muncul deui di Purwodadi ngaran jelema si Tuhan aya KTP-na nih Tuhan aduh ngan ditutup ku orang Lumajang selamat dunia akhirat cing hade ngaran budak lahirna asar poe Rebo indungna Jumaah ngaran sarboah tanyakan kan nyaho Ustaz di abdi budak lahir cing hayang make ngaran nu endah tina Al-Qur'an kan loba tina Al-Qur'an poek nu alus ngaran hade seindah mungkin saok aing ngaran teh doa budak ayeuna mah rata-rata embung di ngaranan tina Qur'an teh kuno pajar teh aya tatangga ngalahirkeun kapun bapa nareuskeun Ustaz cenah ieu hayang ngaranan budak cek bapa teh alus cenah ieu ngaran teh budak Abu Bakar sahabat Nabi ngan ai keur leutik keneh mantong di Abu Bakar naon we nenehna cenah kesayangan nama ngan ieu ngaranna Abu Bakar jaga lamun jadi profesor Abu Bakar lamun jadi haji Abu Bakar alus umur 15 tahun budak teh mikir era ka sakola ka mana mawa ngaran Abu Bakar ngaganti maneh ngaranna hayang jadi belana Van de Becker Ari pek teh ayeuna jadi tukang sayur di geruan ti ku tetangga jang beker ka dieu. Cing hade ngaran budak. Tina Quran atuh nulineuk bismillahirrahmanirrahim si Rohim tuh. Alhamdulillahirabbil alamin si Hamid. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin si Malik. Anak 7 ngaranna tina Fatihah kabeh nu ngageruan gampang moal ijo ebaan asep moal kitu langsung we Al-Fatihah datang kabeh anak ibu. Kinu cikal nepi kana bungsu ngurunyung kabeh ku Al-Fatihah da ngaranna tidinya kabeh. Beres. Tanyakeun ka ahlina pasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun mun teh nyaho tanyakeun entong da ponyeun ngaran lalawora di bawah saumur hirup teh ngaran teh nya cing alus ngaran tah Islam menekankan nepi ka hal nu sepele jiga kitu cing alus ngaran ngan kolot baheula pikiranna panjang mun nyeun ngaran kudu geunah ka kolotnakeun taradaekeun kolot baheula mah nyeun ngaran David kapikir engke geus kolotna narek pantes aki David leuheung lamun opah David ini ke kantor ngagangsar make dasi lamun mangul pacul kasawa aki David neme angka coba kolot baheula mah ditasorupkeun ngaran teh supaya alus ka kolotnakeun ijem pantes jadi nini ijem kamana ngelek boboko kasawa rek tanur pantes nini ijem. Coba lamun kolot baheula Manohara. Nini Manohara bade ka mana? Bade tanur. Asa kurang cocok. Ngan rata-rata budak ayeuna galengsi make ngaran tina Islam, make ngaran tina Quran, make ngaran anu padahal teh jadul. Baheula Siti Aisyah ayeuna jadi isu. Diganti. Ngaranan cing hade. Sebab eta teh jadi doa 40 jelema nyebutkeun ngaran eta budak diijabah jadi ngaran di papantes Andika Tri Permana. Ari Andika teh ngaran laki nu gagah kacita luar biasa. Ari Tri teh 3 dina bahasa Sanskerta. Tasarrufkeun ka dinya atau Sri lungguh dunya atau ningang di dunya ngaran teh. Permana teh jelas. Matak lamun henteu beungharna ye teu jelas. Bahaya nya jadi kudu beunghar Andika. Nya. Sok ningang di dunya. Di mana teh sambunganna atuh naon we asal nyambung lah.
baik. Luar biasanya ngaran bukan khas sembarang. Kolot baheula mah dihitung. Diasupkeun kana hana cara ka data sawala. Sabriji yeuh ningang ditilu bakal ololeho geus gedena ganti deui. Kolot baheula mah kitu nepi ka aya 7 kali ganti ngaran. Ma parajina budak abi hareeng wae panas, pajar teh berat teuing ngaran. Ari ngaran ponok encon tapi berateun ka budak teh. Kolot baheula dihitung. Nyesa genep bakal nyenang miwirang. Nah, da kacaritakeun dina main kalecina eleh we terus budak teh. Ningang dinyanang wirang. Si ieu baheula ngaranna alus. Bang Trikusuma. Ari geus SD leungitan we sapeda diganti. Dihitung kolot baheula. Maksudna naon? Kaapikan. Ulah berateun teuing. Nya. Cing alung. Muhammad Abdurrahman bin Auf ngaran budak. Ari di SD na teu nganauk 3 tahun teu naik-naik. Berat teuing ku ngaran ngajedog we teu bisa-bisa teh. Nama, tugas orang tua memberikan nama yang baik. Nah, ulah ningali jam nih malotot binunik. Bae atuh jam-jam abdi nah hade tingali mah. Bisi paeh maksudnya. Hiji tah, pasihan nami anu sae. Usaha kumaha geus terlanjur na ijazahna geus kitu ngaranna budak abdi hayang diganti ngaran. Papa aku gitu mah kiparatan ku doa we geus terlanjur mah. Nya. Ulah ngariweuhkeun batur bahkan kolot baheula mah ning ngaran teh dideklarasikeun make bubur beureum bubur bodas. Ieu ngaran lawan Abdul Aziz teh meunang bubur beureum bubur bodas. Teu meunang sembarangan ngaganti. Narek luas urang ngaganti ku bubur hideung. Moal bisa geus meunang kolot tuh kanya kan sok ditempelkeun. Tinggal Pak Soekarno, Megawati, Guru, Guntur, atau bisi urang kebenaran ke kabanjiran Siti Banjiriawati. Deden Mega Hideung. Nu mana tuh baca kabeh Qur'ana? Petang tapak cenah ka ulamanya sok Yusuf. Heuh eta atuh heulakeun, babad anu lainna. Baca kabeh Qur'an. Frana through education. Bahkan ti samemehna nyieun jabang bayi oge milih pijodoweunna ge Islam geus ngatur metak aya nasabna, agamana, hartana, kageulisana. Maksudna naon? Supaya turunan-turunan anu dilahirkeunana berkualitas luar biasa. Tah pendidikan Islam teh memeh lahir keneh. Metak kolot baheula manehnya lamun keur kakandungan cenah ulah nguseup, ulah ngurak. Kaharti atuh kupikir lain bidah-bidah teuing pek pikiran cing bener pamajikan keur kakandungan hayo we nguseup tina nyieunna keneh oge ku Islam geus dietakeun memeh sapatemon jeung suami istri wudu heula osok wudu memeh kitu ibu kuku bima jeung leunca pajar teh gerayam nilem amit nog itik dikocok jeung seprit metak budakna teh begitu lahir geus gedena teh kana nila we da nog itik wae keur mah dicontohan ku bapana wah ada apal wajah-wajah jujur beda anu sok nguseup mah sasalaman teh bau eupan jeung ieu panjang sabelah apan ngalungkeun wae itu ka ditu teu naon keur hiburan asal ulah jadi rusak rumah tangga gara-gara mancingnya meunang ngahilangkeun stres memancing meunang asa ulah pokok anu fungsi utama
Tanu tadi, ketika dikandung, yang terjadi dengan ibu dan bapaknya akan menyerap kepada rahim yang mengandung. Oyo pasea wae salaki pamajikan teh. Hayo we pasea. Keur hamil ka kandungan gede dipolototan wae. Hamil gede dipolototan, balik subuh dipolototan wae. Malah menang beja dipangbegerkeun ka tetangga. Celak kecimatan anu ka kandungan. Mending paehan sakalian. Keur ka kandungan gede, begang pamajikan keur ka kandungan teh. Dipariksa ka harapan bunda di USG, ai pek lain gambar bayi, gambar salakina keur molotot. Teu ciri orok nama lalaki awewena. Salakina nulak cangkeng bari molotot. Montong molotot ka pamajikan teh supaya ieu bang bayi mempengaruhi. Ya. Kadang untung matak eta budak sok jugjek teh kitu teh. Ya. Ngadenge indungna ber-ber wadah. Ti ditu piring, ti dieu gelas. Ayo. Keur macan punah kiri di tanana. Temporek dahar nya sahiji, jiga nu mesra sapiring berdua padahal eueuh deui sasapasea. Kos nu heueuh. Bahaya. Kakak, Islam mesti memeh lahir budak. Geus dididik. Tiga kitu. Borosot lahir di papag kalimat thayyibah. Adanan. Celik katuhu komatan cepeulan nu kenca. Atuh aya nu tarakeun bae entong diributkeun. Asal ulah di papag goyang inul we. Asal riweuh teuing, naon weuh ti nabina make diadanan, daripada dicorowokeun teu paruguh budak soak mangpaat eueuh. Mending diadanan. Adanan. Ustaz lain naon mung adanan teh goreng sora teh. Keun bae beh budak sadar yen bapana teu becus adan. Menang maksa eta ngabandungan ngalahirkeun di rumah sakit. Nepi ka nyurucut ceurik rek adan teh. Sugan teh bakat ku sedih ditanya na kunaon teu pok wae adan teh teu apal Ustaz. Atuh lain muruhkeun ka kuring kalah ngaguk-guk ceurik. Sugan teh bakat ku bagja jeung bunga. Pedah budak lalaki menang hayang. Henteu ngong adanna teh. Ari pek teu apal Ustaz. Adanna di papag. Tak Islaman nepi ka saperti kitu diperhatikeun. Ku apik-apikna luar biasa kelahiranana. Bahkan tina makanan dan minuman anu masuk kana jabang bayi anu jadi gegeti jadi daging ya? Diperhatikeun. Apa betapa lamun teu diajar ti budak dididik ti leutik hese. Lil ibarat tangkal anu rek dibungkak bengkok natkala geus jegjeg geus gede bakal melenting bekas nyalahan. Lamun dilalempeng ti leutik bakal beres katinggalina. Ti leutik keneh diajar. Geus gede saeutik budak teh didik aya nama komo sakola ge nya tina prasekolah keneh ti umur 5 4 tahun geus kudu disakolahkeun aya PAUD, pendidikan anak usia dini. Diarahkeun kana hal nu saperti kitu. Pendidikan. Sabab naon? Engke na lamun budak urang teu didadasaran komo ku agama bakal nyiksa dunya jeung akhirat nyiksanya. Beuki gede budak teh beuki hese. Matak sekolot baheula macenna budak teh lamun leutik keneh kudu dipiratu. Dinangna neng nih teu meunang ku kasar ngawarah ge. Berikan pelajaran yang baik. Pendidikan yang pertama ti inung jeung bapana ti imah. Lamun inungna teu celobongan, ujang ka mana bapa sia? Ujang ka mana bapa sia? Engke di waktu budak bakal malikeun, nah ari bapa aing teh lain salaki sia cek budak. Salah saha? Inungna. Salah inung.
nyontoana juga gitu mata ulah salah ke budak laki beki gede beki berat dipiratu dengan kasih sayang yang baik. Ibu dan bapak menjadi fungsi yang berbeda kade ya? Bagian keras misalnya bapak inung nu bagian lemes ngan teu meunang sakali-kali ngalemahkeun darajatna jadi bapak di hareupeun anakna. Contoh lamun budak urang keur dicarekan kudu jadi bapana urang tong sok menang melakeun cilaka ceuk ilmu psikologi budak bakal aya gunung panyalindungan ka indungna moal didengar tah patah bapak komo kieu mah kudu dicarekan ku bapana ulin teh teh nyaho waktu kieu ceuk urang teh celengkeung lah tong dedenge bapak sia make bager deui ulah salah budak gede saeutik moal aya harga kana jadi bapak dosa saha indungna dilemahkeun. Lamun bade beres makan ataupun heula cina beres kitu rawuh ku ibu papatahan deui ulah sakali-kali deui geuning kitu adat bapak mah tak karasana ku hidup tah beres kitu teu saeutik indung atau bapak kehilangan muka kehilangan derajat kehilangan wibawa di depan anaknya. Dosa siapa? Dosa pasangannya, dosa ibu ataupun bapaknya. Sok mangmelakeun dirinya. Komo kitu mah dipikanya aku ti ditu ti dieu.